Sasibuk-sibukna jalma pasti aya waktuna cicing. Sabab awak kudu aya waktuna istirahat. Najan urang maksa pasti bakal karasa. Da jalma mah nu kuat iwal ti Gusti Allah. Penting waktuna keur ngosongkeun sagala beban, ngaistirahatkeun otak panon pikiran. Penting oge waktu nu pas keur ngarenung kumaha sangkan hirup jadi barokah. Kadang segala kacumponan tapi asa aya nu kurang. Cirining hirup urang kurang syukur. Loba harta centang tu bagja, dina bagian ge centang tu guna. Da harta jeung tahta mah sakur kanikmatan dunia. Jadi intina sagala eta sakur titipan. Pokona pinter-pinter urang ngagunakeunna. Sangkan maslahat dunia jeung akhiratna.